Si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kameumeut urang sadayana. Nyaeta dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Getih. Ayeuna kantun bagian anu ka-16. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng sumanget ka si Emang anu nyandak ieu dongengna. Ieu dongeng Si Getih teh karangan Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Mangga di like, di komen sareng kalintang bingana upami di share ka rerencanganana ngarah langkung seueur deui anu ngiring ngabandungan ieu jejer carita Si Getih. Kukitu kukieuna ngarah teu nyangkolong teuing kana waktos sumangga urang kawitan kumaha jucungna carita Si Getih bagian anu ka-16 ieu. Sor cai kopina benyeng samakna pagehan tali kolorna tumpak dungdung des. Harita Ki Banaspati jeung Suntara terus laluncatan cepet nakeranan meh bareng mangsa nibakeun kakuatan tanaga lapisan anu sapinuhna rek ditibankeun kana dadana Raden Purnawijaya Yuda. Corelat celeng siu wush. Tapi samemeh dua panarajang bisa kena kana sasaran. Ngadadak harita aya dua jirim anyar datang pating kolebat anu saurang langsung nyamber kana badana Raden Purnawijaya Yuda, langsung dibawa lumpat ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun anu saurangna deui mapag kana dua panarajang sakaligus, panarajang Ki Banaspati jeung Suntara. Atuh tilu kakuatan bentrok teu bisa dipondah deui. Seak siu ketu des ketu des plak des diluger cengkang ketebut kadengi sora nu ngajeleger tarik nakeranan tandaning bantrok kakuatan dina puncakna ilmu masing-masing anu ngalantarankeun Ki Banaspati jeung Suntara pating gardebut maring lemah bari ngutahkeun getih hirup lalambaran. Sedengkeun jalma anu mapag panarajangna Ki Banaspati jeung Suntara manehanana dina waktu ngajengkang ka tukang langsung ngajorelat deui ninggalkeun eta patempatan. Corelat jeleng les. Gerakanana cepet nakeranan ngiles katutupan ku belebegna angin subuh. Para mitra sadayana, urang tinggalkeun heula kaayaan di karaton kerajaan Tumariswana. Ayeuna urang kocapkeun heula di tempat anu sejen nyaeta di imahna si Caping Sakti. Harita si Caping Sakti karak lilir tina sarena terus leungeunna ngagaranyam ngarampaan tempat sare gigireunana anu maksud
arek ngarampaan awakna Sekarwati anu sapeting jeput geus sare bareng jeung manehanana. Ngan tapi kacida kagetna pikeun si Caping Sakti tetela Sekarwati geus eueuh di tempatna anu aya di gigireun awakna ngan ukur bodogol tangkal cau gede. Ai kemana si Sekarwati? Maknya berubah jadi tangkal cau mah. Asa heran deh kah, kemana si Sekarwati? Si Caping Sakti ngaranjuk kaget sabab anu dirampaan teh lain awak Sekarwati harita mah, malah ngadon gedebog cau cek tadi hoge. Korejat si Caping Sakti gancang ngorejat hudang tina tempat sarena, laju menerkeun deui bajuna bari ngagedur nafsu dina jero dadana lantaran asa katipu meureunana. Edan setan haram jadah, laknat haram jadah pisan. Sajalmana anu geus ngulinkeun ka diri dewek kitu ha, jeung anu nulungan ka si Sekarwati tangtuna oge ieu anu geus ngulinkeun ka aing teh goblok setan alas. Tetela aing geus katipu imah, katipu tenjo kaya kieu mah. Aing sapeubetingan ukur ngeukepan gedebog cau. Edan paingan atuh. Beuting si Sekarwati ngadon tiis-tiis wae. Jika nu pasrah ka diri dewek, ari heug teh gedebog cau bangsat teh. Kapreng aing ke cara nama doh teuing. Jika nama manehanana ditulungan ku jalma anu linuhung elmuna nalika keur dibawa ka patempatan, aing nepi ka kapalingan tenjo. Saha atunya? Kitu kayaan si Caping Sakti anu keur gugurutu bari nafsu anu ngagedur dina hatena. Saha anu teu nafsu atuh pikeun jalma seperti si Caping Sakti mah. Sabab sapeting asa nya meureunan manehanana ngagalentoran jeung ngeukepan wanoja anu dipikahayang ku manehanana bari geulis awak sampulur deuh. Ari pek ayeuna anu katempo ku manehanana bet jadi gedebog cau lain Sekarwati deui. Ayeuna urang balik deui nyaritakeun kaayaan di kota raja di kerajaan Tumariswana. Bareng jeung kajadian leungitna Raden Purnawijaya Yuda nalika aya anu nyamber nyalametkeun langsung dibawa kabur ti kadaton. Mangsa keur tarung ijen jajaten anu kadeseh kudu jadi lawanna. Antukna prajurit kerajaan jadi laleungitan kawanina. Anu sawareh aya nu sarah bongkokan wae, anu sawareh aya nu kalabur, anu sawareh aya nu dipenjara. Nya kitu deui si Batok Wesi. Sok sanajan manehanana jawara pilih tanding gagah sakti mandraguna, tapi dirina kiwari jadi teu walakaya lantaran sarua dibura ku bubuk racun tipung balung mayit milikna Nyimas Utari. Anu mana racun tipung balung mayit teh eta teh senjata tipuan milikna Raden Purnawijaya. Ngan ngahaja ku Nyimas Utari Katut Sundara diparaling di nalika rek nyusun kakuatan pikeun ngebrontak kanu jadi kolotna. Harita awakna si Batok Wesi dibarogod dibawa ka pangberokan pikeun terus dihukum jeung disiksa satuluyna. Sanggeus beres kitu mah atuh ger balad tentara Nyimas Utari Katut Suntara kabeh surak ambal-ambalan. Hidup Nyimas Utari, hidup, 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 hidup Nyimas Utari, hidup, hidup. Hidup Raden Suntara, hidup, hidup, hidup Suntara, hidup, hidup. Cek prajurit bari ngacungkeun peureup katuhuna ka luhur.
bari nyebutkeun hidup nandakeun maranehanana kabeh satuju digantina deui pamimpin kerajaan. Sok sanajan sawareh diantarana aya anu teu panuju oge ngan teu ngatrakeun diri, da sababna sieun ditewak satuluyna diasupkeun ka pangberokan pikeun disiksa. Malah Suntara mah ngahaja ngajak guruna jeung bapana ka karaton Tumariswana teh satu tas 5 poe dirina hasil ngarebut tahta kerajaan dijadikeun panglima perang. Ngan sanajan ti kitu Nyimas Utari jeung Suntara katut anu sejena masih keneh panasaraneun jeung tanda tanya saha jalma anu geus wani mawa kabur permaisuri teh, oge saha jalma anu geus nyalametkeun Raden Purnawijaya Yuda. Atuh antuk nama Nyimas Utari marentahkeun ka Punggawa titah mawa si Batok Wesi pikeun dijagrakeun dihareupeun dirina. Atuh Punggawa anu diparentah seperti kitu teu wani baha gancang mangkat tekung silila. 4 Punggawa geus datang deui bari ngagiringkeun si Batok Wesi. Sanggeus si Batok Wesi dijagrakeun dihareupeun Nyimas Utari. Kadenge Nyimas Utari cumarita, "Gancang, geura jawab ku Andika Batok Wesi. Saha anu geus mawa kabur permaisuri indung dewek? Hayo sebutkeun. Nah dayang-dayang atau wajal malian? Hah? Hayo sebutkeun." Ceuk Nyimas Utari anu harita tumanya ditujukeun ka si Batok Wesi. Anu harita awakna masih tetap dibarogod leungeuna ditalikungkeun ka tukang dadana bari garetihan tapak panyiksa. Si Batok Wesi kadenge nyuara sorana halon bari jiga anu ngarasakeun kanyeri. Percuma Andika Utari, percuma nanya ka dewek najan ilaing tumanya haben oge ka dewek moal dek dijawab ku dewek bah. Sok sanajan bener dewek apal dibawa idit kamana permaisuri jeung deui lamun dewek nyaho dewek moal ngabejakeun anu sabenerna ka Andika Utari. Hah? Kurang ajar Andika. Andika leuwih milih disiksa sapaehna meureunannya. Lamun teu daek ngajawab anu bener, Andika bakal nanggung akibatna deuleu. Batok Wesi. Ancaman Andika sakabeh geus taya pangaruhna pikeun diri dewek mah leuwih hade dewek gancang paehan Utari tibatan dewek kudu jadi jalma anu hianat jeung barontak kanu jadi raja. Kursi singgasana teu pantas didiukan ku Andika Utari. Ngadenge jawaban seperti kitu ti si Batok Wesi, Suntara jadi nya kahudang amarahna pok nyarita ditujukeun ka jalma anu anyar cicing di eta karaton. Hei tapak jalak, siksa ieu mangkluk anu ngaran si Batok Wesi teh tapak jalak. Kumaha Andika wae sasuka Andika nyiksana. Gang gayong sina mikir jeung sina karasaeun ku tulang beheungna. Kumaha hukuman jalma anu wani ngabangkang ka Nyimas Utari katut ka dewek. Ceuk Suntara marentah ka jalma anu ngaran si tapak jalak. Para mitra sadayana tinangtos
para wargi sadayana tumanya kumaha jeung saha si tapak jalak teh. Si tapak jalak teh nyaeta lamun ningali tangtungana hiji lalaki, pangawakanana rang kebong begang, buuk rabig bari karusut loba kutuan, awak dekil bau hangru, bangun tara mandi, malah make pakaian oge teu mararatut sabab bajuna geus sarowek teu pantes dipake, ibarat gelandangan we lamun zaman kiwari mah. Jeung dumuk matuna si tapak jalak teh asal nama di leuweung guha mayit. Si tapak jalak ngadenge parentah ti dununganana nyaeta ti Suntara seperti kitu. Manggut pok nyarita. Ujug sumangga Raden. Saja diestokeun pisan lah ku kulama nun. Pokna bari jung manehana nangtung. Laju ngaragamang nyokot besi panjang tur panjangna teh sasiku leungeun. Anu rang kebong pakarang andalanana. Terus ngalengkah lempang ka hareupeun si batok wesi, reg eureun di hareupeun si batok wesi. Teu antaparah deui. Hiu perentrang. Hiu perentrang. Eta besi anu panjangna sasiku teh jeung tungtungna mencos teu beda ti linggis ku si jalak. Jol langsung digedorkeun kana sirahna si batok wesi sataker kebekna. Bretrak, berentrang, bretrak, berentrang. Si batok wesi kadenge ngalenggak seuri. Bangun anu teu karasaeun naon-naon. Waktu sirahna digedor ku besi milikna si batok jalak. Si tapak jalak kadenge milu ngalenggak seuri. Terus ngomong, sirah si laing memang kuat. Tapi rasakeun ieu. Iya. Ngan sakilat set. Pres. Besi dina leungeun si tapak jalak anu sapotong teh ambles nancep kana panon si batok wesi anu harita langsung ngagero tarik handaruan. Aduh, taubat. Aduh, licik Andika tapak jalak setan. Dewek lain licik euy. Tapi dewek sakadar nembongkeun ka Andika. Yen kalemahan Andika teh teu aya deui kajaba dina sapasang panon Andika. Hehehe. Wow, hebatnya kita pak jalak teh geuningan bisa nyaho karena kelemahan si batok wesi. Kabe harita pada muji ka si tapak jalak anu pikeun si tapak jalak mah matak bekah liang irungna jiga rek ngapung kaluhureun karaton. Sok padahal Suntara katut nyimas utari marehanana geus beak dengkak neangan kalemahan si batok wesi. Tapi ku si tapak jalak maka panggih tetela kalemahan si batok wesi teh dina sapasang matana. Harita si batok wesi manehanana ka karapangan bari dua matana geus bocos. Lamun seug tumiba ka jalma biasa mah eta sirahna si batok wesi anu digedor ku besi satarikna geus pasti bakal bencar ti tadi kene. Tapi si batok wesi mah henteu ngan tapi ketika matana ditojos ngadon lolong kitu nya pamirsa. Jelema mah kadang kuat pasti kelemahanana gitu nya. Lajengkeun deui sok komo deui ieu bari dibarengan ku tenaga lapisan anu luar biasa. Cukup tapak jalak, cukup. Geus sakitu ge bakal kapokeun geura. Panonna geus bocos mah. Asa piraku masih kene embungeun ngajawab kana panji dewek. Hei, batok wesi. Sok geura jawab. Jawab ku Andika. Dibawa ka mana cenah? Permaisuri teh ku dayang-dayang. Sok, gancang geura jawab.
ulah ngadon kula ayeuna ngalakukeun tindakan anu leuwih kasar dika-dika. Ceuk Suntara. Manehanana ngancam kasih batok wesi. Tapi samemeh si batok wesi anu ngajawab kadenge harita bapana Suntara jol cumarita. Kela Suntara kela. Ama mah asa teu ngeunah hate ieu teh. Asa hemeng jeung heran ku sikep hidup ayeuna anu geuning bet kitu talajak hidup teh ayeuna mah geuning jauh tina aturan anu geus diajarkeun ku ama. Ngadenge bapana cumarita seperti kitu. Suntara jadi curingak bari kerung pok ngomong, "Ai ama, naha ama bet nyarita kitu?" Ama teu panujunya karena sikap jeung caritaan oge cara Suntara ayeuna. Atuh jelas teu panuju ama mah, teu panuju. Teu panuju ama mah Suntara. Sabab mimiti anu dicaritakeun ku diri hidup ka ama. Cenah hidup duaan teh kiwari keur meunang kapercayaan ti Raden Purnawijaya Yuda anu rek tapa di hiji tempat. Hari ieu nah aya jalma anu disiksa jeung nanyakeun permaisuri sagarupa ka manehna. Ama mimitina mah can ngarti karena caritaan jeung sikap hidup ayeuna. Ngan satu tas aya kajadian kieu ama jadi surti. Yen di dieu kadaton teh geus aya kajadian anu teu dipiharep. Jika nama hidup katut balad-balad hidup geus ngarebut tahta kerajaan ti Raden Purnawijaya Yuda. Lamun mah nya kitu ama kuciwa Suntara. Lamun nya teh kitu kajadianana kitu ceuk bapana Suntara. Harita Suntara kadenge ngajawab, nah ari ama bet kamana karep pikiran teh ama mah. Yeuh ama, anu penting mah ama ayeuna hirup senang, disenangkeun kudu jadi anak. Nah bet loba ngomong ari ama. Lain loba ngomong ama mah Suntara. Ngan ama jelas teu panuju ku talajak hidup ayeuna mah jauh tina aturan, jauh tina bimbingan anu ku ama geus diterapkeun ka hidup. Kieu carana mah leuwih hade hidup teh balik di we. Kalembur urang pikeun nguruskeun deui paguron sorangan. Tibatan kudu jadi raja bari meunang ngarebut kakawasaan batur. Ama leuwih keneh hade mulang. Ama leuwih hade mulang di we ayeuna mah kapatapaan. Sabab ama geus embung kudu ikut campur deui kana hal-hal seperti kieu komo anu sifatna codeka jeung ngarebut hak batur. Kitu ceuk bapana Suntara. Nyimas Utari anu harita ngahaja teu loba nyarita teh bet asa teu geunah hatena ningali salakina di kitu-kitu hareupeun jalma loba. Nyage kudu jadi bapana sorangan. Matak harita gancang Nyimas Utari ngomong bari muncereng, "Hei, Kida Juli, mitoha anu kukuring di pika hormat. Leuwih hade geranyingkah ti karaton. Sakirana bakal pagedug jeung pabentar pahama. Leuwih hade gancang Kida Juli geranyingkah ti karaton." Pokna Nyimas Utari anu langsung ngusir Kida Juli salaku Bapak Suntara plus mitoha manehanana. Nyimas Utari geus teu mandang deui ku sabelah mata sigana teh kanu jadi mitoha. Kida Juli teu wudu beureum beungeutna lantaran nahan amarah anu ngagolak dina dada. Pok derina ngomong deui kalawan tandes, bener pisan hade tah sikap teh Utari geus wani ngusir ka diri kula. Sok padahal kula teh mitoha andi ka Utari. Nyeheug lamun kitu mah
kula ayeuna arek indit utari jeung mihape Suntara. Anjeun ulah poekeun hate pira ku pangkat bari meunang ngarebut bet harga diri pisan asana teh anjeun mah Suntara. Cukup ama, cukup. Ulah suudon, ulah goreng sangka ama teh. Ieu tahta kerajaan teh lain meunang ngarebut tapi mutlak pawaris ti Raden Purnawijaya Yuda anu masrahkeun ka Nyimas Utari ama. Ah, teu percaya ama mah Suntara. Ayeuna mah ama geus diusir ku minantu ama. Leuwih hade ama indit nyingkahan ieu patempatan Suntara. Ama pamit Suntara, nitip diri hidup sing bisa ngajaga diri. Ama pamit Suntara. Hup, iya, curela, jeleng. Kida Juli teu ngalobakeun deui carita, terus luncat ninggalkeun tempat diukna sarta gancang naik kana tonggong kuda anu harita meunang ngaluarkeun ti jero pagedoganana. Harr. Kuda lompat satarikna harita teh ninggalkeun panto gerbang kerajaan Tumariswana. Ngan tapi ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep Wadia Balad Ate Official keun atunya. Insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Atuh sateu acana Mamang amit mungkur, Mamang haturkeun sewu nuhun lak saketik kabingahan ka sadayana kadang mitra anu teras ngiring manco ngupingkeun dongeng si getih ieu anu teu tiasa disebatkeun sa urang-urangna nya sadayana mah hatur nuhun pokona namanya. Yeup ku kitu ku kieuna Mama pamit. Wassalam.